warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadulur salembur. Kumaha dararamang? Mugia urang sadaya aya di kaayaan jag-jag waringkasnya wargi sadaya. Patepang deui sareng abdi Selpa Madianti di channel Neng Selpa. Tah di dieu abdi bade ngaoskeun dongeng anu jujerna nyaeta Mbah Jawer. Atuh bilih aya anu bade diaoskeun dongengna mangga tulis di kolom komentar. Palai diaoskeun dongeng nu judulna naon wae. Atanapi bilih aya nu bade senggol salam-salam mangga oge tulis di kolom komentar. Tong hilap like, comment, share sareng subscribe-nya wargi sadaya. Wargi salembur sadulur mangga urang kawitan Mbah Jawer. Zaman baheula atawa ceuk kolot mah zaman tikotok di Lebuan aya karajaan di Cikundul daerah Cianjur. Rajana teh ngagaduhan putra dua jeung di antaran dua teh aya nu kabur. Kaburna teh ka Pasir Danas. Saenggeus sababaraha lila di Pasir Danas, patepung jeung hiji awewe nu kacida geulisna. Lila ti lila anak raja jeung eta awewe teh nikah. Ari anak raja teh kacida resepna kana ngadu hayam. Unggal poe gawenangan ngadu we jeung nyonya hayam. Hayam adu nu dibigboga ku eta anak raja kacida lobana. Bakatingku loba nepi ka pamajikan ngarasa keheul. Maksudkeun ka pamajikan teh ngarasa keheul ku pamolah salakina. Anu leuwih mentingkeun nguruskeun hayam tibatan nguruskeun rumah tanggana. Hiji mangsa pamajikanna ngandeg. Waktu keur nyiram boga pamenta nu rada aneh. Nyaeta hayang Pais Jawer. Ari nu dipikah hayangna nyaeta Jawer hayam anu boga salakina. Puguh wae salakina teh ambek. Manehna teu mikeun upama hayam adu ka memeutna diteuk-teuk Jawerna pikeun dipais. Nyai, kumaha mun Jawer hayam tatangga wae atuh? Keun ku kami rek dibeli hayamna. Pokna waktu pamajikanana ngurihit hayang Pais Jawer. Embung hayang soten Pais Jawer hayam adu anu akang. Walona pamajikana bari kurawed baeud. Pedah pamentana can dicumponan wae. Nya kajeun atuh ari embung mah. Kami oge moal mikeun ari hayam jago boga kami rek diteuk-teuk Jawerna mah. Tuh nya, akang maleuwih nyaake ka hayam tibatan ka anak. Kapan nyaho kami teh keur kakandungan. Ieu si utun inji boga ka hayang mani teu werat nyumponan. Lamun pamenta wajar mah ku kami oge tangtu ditedunan. Loba alesan. Geus puguh leuwih nya ka hayam tibatan ka kami. Walona pamajikana bari ngajengkat ka jero imah. Nepi kana waktuna ngalahirkeun indung berang diteang pikeun mantuan. Anehna geus sakitu lila ngadegeng si utun inci can wae brol. Nu nyaksian milu watir jeung mangpaurkeun kana kasalamatan indung jeung anak nu dikandunganna. Saenggeus jampe pamake diketrukeun, akhirna orok teh lahir kalawan salamet. Kitu deui indungna. Barang borojol, indung berang anu mimiti ningali kaayaan orok kacida ngagebegna. Teu rek riwas kumaha lantaran orok teh jaweran kawas hayam. Nempok kaayaan sarupa kitu sarerea gogodeg bakatingku heran. Bapana eta orok bati ngaharuk. Pikiranna pagaliwota antara sedih, wirang, jeung bingung. Orok nu tetela lalaki teh diteuteup salila-lila. Mak, kumaha geuning orok teh aya jaweran? Pokna ka emak paraji. Sing sabal tarimakeun kana kaayaan. Walona indung berang bari mangku eta orok teh dimandian. Beja ngeunaan orok lalaki nu aya jaweran geus narekab. Urang lembur, ibur urang desa ear,
Beja pa beja-beja yen aya orok nu jaweran. Sarerea panasaran hayang nempo. Unggal poe jalma nu datang ngalongok loba wae. Unggal nu nempo milu mangkarunyakeun kana waruga orok. Ningali kaayaan samodel kitu bapana eta orok beuki bingung. Antukna dina hiji peuting mangsa sarerea keur sare ngagebrak eta orok teh dibawa kaluar ti imah. Mawana rerencepan lantaran sieun aya nu nganyahwankeun. Orok nu keur sare tibra teh dipangku dibawa ka jauhna. Sanggeus jauh ti lembur manehna bingung. Rek dikumahakeun eta orok teh. Antukna jorojoy aya pikiran rek ditunda dina batu nu aya di tengah-tengah walungan Citarum. Tapi teu tulus. Pamikirna mending keneh dipalidkeun. Terus eta orok teh diasupkeun kana bokor sarta dipalidkeun ka walungan nu keur caah. Orok teh teu langsung palid ka hilir kalah sok eureun diunggal leuwih. Malah lilana oge 40 hiji poe. Unggal aya urang tajur keur nguseup sok nyampeurkeun siga nu hayang ditulungan. Tapi urang tajur henteu mirosea. Da sieun ku bapa orok teh. Terus eta orok teh palid ka hilir. Akhirna eta orok nu aya jaweran teh dikerelep jeung bokor-bokorna. Dina hiji leuwih nu katelah leuwih lieur. Nyalebah dinya pisan nepi ka ayeuna dipercaya tempat ngageugeuhna Mbah Jawer nu asalna tina orok lalaki nu aya jaweran teh. Tapi sok sanajan jasadna geus titeulem, kasaktian eta orok keukeuh aya di cai. Da cenah rek ngajaga urang tajur. Malah aya nu kungsi patepung jeung Mbah Jawer. Ngaranna Ki Tandruk. Terus eta mbah teh ngomong kieu. Sing saha jalma nu meunangkeun baju kaula atawa bokor nu dibawa ku kaula, maka eta jelema bakal gagah jeung bakal beunghar. Tapi nepi ka ayeuna upama aya jalma nu meuntas lebah leuwih lieur kudu sanduk-sanduk heula ka Mbah Jawer. Upama henteu kitu sok cilaka, boh titeulem, boh parahuna kalebuh teu pupuguh. Leleson heula wargi sadaya, leleson heula. Buah peuteuy keur usum dicandak ka Jakarta. Assalamualaikum wargi Purwakarta. Mana yeuh wargi Purwakarta, sok komen di kolom komentar. Jalan-jalan meser bubur sumsum, meserna jeung si Titi. Assalamualaikum wargi Cijunti. Sok wargi Cijunti komen di kolom komentar. Tos meser bubur sumsum langsung diurut. Assalamualaikum wargi Tanjung Garut. Sampurasun Tanjung Garut, sok mangga komen di kolom komentar. Sakali deui sadulur salembur ulah hilap like, comment, share sareng subscribe. Bilih anjeun-anjeun nu palai diaoskeun dongengna mangga komen di kolom komentar. Atanapi palai disenggol salam-salam di channel Neng Selpa, mangga oge komen di kolom komentarnya. Hatur nuhun bobot sapanon carang sapakan Neda Agung Cukup Lumur Jembar Panghampura. Koper wadah kaos permios.